dek dipasrahkeun panu naon anu kedah dipasrahkeun ku kaula da anu disangemkeun neme teh eta teh sasatna emutaneun salira nuhun dibikeun teu dibikeun modar sia wah eta geugeum upami parantos nyaurkeun modar hartina dek ngalan nyawa kaula jigana eta teh mangrupakeun ancaman moal salubaka bisa nyaah ka dirina lintang ti dirina iya wes aya pandang modal musik iya hoi tobat hei tah ya tah hei tobat hei ya tuh wes tah tobat Allah percaya meni nyet sampai teh si ku aing kana hulu angen percaya Dapat nyumput loh alah tobat naon ampun aya naon tulung nu nemak kagungan anjeunna nu ditemakeun kagungan anjeunna nurik ditemak kagungan anjeunna leres eta we anjeunna keneh jig ai kaula can aya idin mulang ka alam asal mah sumuhun baralik deui anjeun Bambang Kombayana di negara atas barat iya inggih Ibrat Madia nyaeta ngajugjug kaya tempat maksad milarian pusaka jaya kamulyan leres wilujeng tepang satria nuhun satria Hai barudak ngorawungku di tiap-tiap negaranya euy laras pamilon meuni sarua sami ngintunkeun pemuda nya Kang tapi hebat ku daekna oge di nya pengalaman atuh barudak teh saha sampean ngaran kaula teh Pandu leres ti nagara Astina deh maksad ka ieu tempat sami kaula teh milarian pusaka jaya kamulyan deh wake sami atuh kaula oge kasih Bambang Kombayana leres Bambang Kombayana Bambang Kombayana Kang keur budakna teh kokom teh bisa jadi itu teh hujan kokong atau bye-bye lamun juragan Pandu keur leutik teh Pandi kok si nyupir teh tadi lamun bapak keur budakna teh Dibja dasar rupa teh teh budak Kang ewok ngaranna tuh neme sumping kaya tempat leres manawi upami teh asan pendak urang sasarengan di resan mana eta teh Talaga Arum teh cing kaula bade ngawartosan bakal penak eta Talaga Arum tapi upami parantos kapenak heula eta naon nyaeta pusaka jaya kamulyan naon di pilarian barang nama teu aya nanging eta pusaka teh hartosna warisan tuh geuning pusaka daya jugrug ta urang salaku nonoman teh kudu nampi kana warisan ti nenek moyang nyaeta ulah rek ngaleungitkeun budaya tatali karuhun urang ulah ngaleungitkeun tradisi kolot ulah sabab martabat hiji bangsa tiasa kaukur ku budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana dah eta ustad tuluy ta eta pusaka hartosna ta ieu teh sadayana alam teh pusaka wungkul warisan harta karun wungkul upami ningal kana sawatawis sejarah di tiap-tiap tempat ieu teh hasil jerih payah para karuhun urang dah para luluhur urang ieu cep anu mihapekeun ka urang supaya mageuhan budaya urang eta teh ciri nu mandiri
takku kituna kurang payus dilestarikan kalayan dibudayakan sabab yakin kasohorna negara teh lain tina militer jeung teknologi nah tapi tina budayana dina ngamumule ieu oge warisan leuweung anu perlu ku urang dilestarikeun dipinuhan deui ku rupa-rupa tutuwuhan tah didinya bakal penak jeung kajayaan di mana pangih jeung kajayaan didinya bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih jeung perasaan nya mulia disebutna salira kagungan negara salira turunan ais pangampih taku kituna upami urang ayeuna mibana eta ngan syaratna teh nyaeta kudu nyaho heula ka dirina mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna nya di dinya salilana teh migawe pancadarma darma nu kahiji ka pangeranan nu kadua kamanusiaan anu beradab katiluna persatuan musyawarah oge keadilan keur sararea emang na aing datang ka teh hayang ada yang dakwah gitu aja nganti mana ya aing mah dek neangan pusakana kumaha bentukna eta atuh hapunten aing manawi teh sadarajat mulia na manusia teh anu nampi pangbeja ti batur kaula mah anu aya patula patalina jeung pancen nyaeta manusia jeung manusia mah kudu saling bejaan saling wasiatan abeh terugi sabab di dunia ieu yakin jalma-jalma bakal pinangih jeung rugi nu kumaha nu terugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran kaula ujug-ujug nyarita kitu hapunten manawi teu kasinggung buktikeun anjeun bener geus meunang pusaka eta nu mawi paran mana buktina sumuhun anu neme kadangu ku salira bere kanya Talaga Majalengka kanya meni kawina-wina teuing jelema teh nu asih di pulang sengit nu nyaah di pulang moha meni merugu atuh atuh cenah hayang panggih jeung Talaga Arum kitu ka Waduk Dharma bawa namurukan aya jugrugna meureun teh Kang lamun anjeun geus meunang eta pusakan cing kaula ninggal eta teh naon ikan we tidak tadi teh bancet menang tang beuteung aing murukan sangu goreng dek dipasrahkeun apa moal hayang nenyo kaula senteu aya barangna mah dina gawe buktikeun mana tong disebutkeun ku sampean murukan aya barangna anu disangemkeun ku kaula tadi buktikeun sombong sampean sia dicitak we jang cicing jang ah amak Kakang benar geus macam ini nu asih di pulang sengit ya kebenang di bejan cing atuh urang ulah galak kitu ulah ampang leungeun sobar lanan jelema kieu mah kudu diwarah waing jelema teh mun teu meunang di bejaan sidik eta eusina mah belegug da barangna mah waduh kieuna atuh otak teh dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta nah sia teh beda teh euwah-euwah kalakuan teh tah ieu Pak bahayana teh Pak pusaka-pusaka teh sidik eta mah barangna mah ciri hartina teh murukana meureun Siliwangi teh meureunna maung meureun murukana jugrugna maung meureun heeh eta sili sengitan
Siliwawangian gambarna maung nyaeta manusia unggulan nah beleguk-beleguk teuing ieu mah loba nu kasurupan ning yang kelapa aing Prabu Siliwangi hayang nog hayam juri goblok nu kitu mah heeh sidik pagaweanana kudu diturut teh cing kaula mah hayang teh yo sakedeung eta nu tadi ngomong sia dek dibikeun moal Kang kula hiji lemah hayang naon hayang dicekek teh ku abdi mun kabina-bina teh hayang digebrok teh mah hayang diledot nya oge aing petek ya sok pecakan sok aglut mah percaya Kakang Haji Didin atuh pikirannya percaya Kakang tong boro jelema deuleu beus diangkat ku leungeun sabelah percaya ku Haji Didin mahnya beus-beusan geuning pecocokan budak anu tidak plastik bisa ngegilek didangu teh dibikeun nuhun teh dibikeun kombayana ulah dianggap remeh ku sampean nemak bagong wah sanajan jauh teu dikeseng ku aing sanggupkeunna dah komo aing mah beurit percaya jarak 1 kilometer ku aing waktu latihan baheula kumaha Kang tembak ku aing dah beunang beunang. kaburu abus kana liang da jauh 1 kilometer menebakan lain sih ieu meni kitu ngomongna teh nya daing janji ngabe yang engab dek dipasrahkeun panu naon anu kedah dipasrahkeun ku kaula da anu disangemkeun me teh eta teh sasatna emutaneun salira nuhun dibikeun teu dibikeun modar sia wah eta gugeuh upami parantos nyaurkeun modar hartina dek ngalan nyawa kaula jigana eta teh mangrupakeun ancaman moal salubaka bisa nyaah ka dirina lintang ti dirina wani marang aku ora wani dening ngapakulanang kulanang aji mulati tegah kadijaya urang padanya tersabuk melang tatu adu telu ampar tiga senadyan mau pintura katenger besok katara pun jila apa aku ora tau wedine majua ulah kanyir eta basa nepi ka haling ngajedok leuleung lamun bisa lumpat sakitu kepoh teh jang aya nu maksa kitu jelema rupa-rupa aya nu kumurugo jelema teh karakter jelema eta rupa-rupanya oh di dunya Kang iya. Aya nu neuk sawe kan ku abdi lah cici ku abdi saweas kan ku abdi cicing nah tuh bilih kirang tanaga sama teh abdi 3 kali kumaha nyamatna nyamatna nya Haji Didin beres PO nyingkas ya lah wah kuat mana merugo deing sia eta mah sawiyo satu ku abdi kan nyingkas ya leret da eta nyokot batu sok atuh mana doggeun nah sia teu keuna ngaplos suka teu ngaplos da mana dogna ku keca matsua oh panas geus beunghar pisan sia koret teh naon anu dikoretkeun da eta pusaka teh sabenerna iya wes aya pandawa modal sia musik iya hoit tobat kabina-bina teuing aduh lieur mun eta si goblok Salam
payus kena rupa sia kombayana komunis teh eta teh yana demi ka timimiti cacapek nepi ka kalakuan gitu patus ya nepi ka karakter teh dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta bener sapetang sia bisa ngomong ya heueuh aing mah tuh udah make susu udah dilatih udah bener hei bisaan misian padengeul aing ya heueuh da nyaho rek diteungeul anak buah Haji Hamim aing percaya hei tah ya tuh hei tuh pit ya tuh wes tah tobat Allah percaya mending nyet sampai ta si ku aing kana hulu angen percaya bangsa ya deset kurang ajar dah naon ka kayak gitu tah di sakoleweng nya ge ngomong na dunungan aing maleulus sabedug sakali ngomong mah kita tak ngomong teh Cing. kasauranana kumaha kombayana dah lemas kalakuan teu beda ti euwah-euwah dah bisa mah wani pandu jeung harapan aing senajan pinter ora ketenger bisa lah katarapun juli apa-apa sorangan we di non ninggi kula nuwun Indramayu wayang kulit Cirebon gitu wayang Cirebon Indramayu gitu mah wayang nanti kap itu nonyok ditewak kap cap nyeret dikaitukeun tang blok burusut naon nu burusut ngising panyarta lelo mawat Pandawa panyarta ali Manyiar tali lumawar kompayana nafsu kang kakila-kila kakila-kila wis kena dihin pinasti karsayang natikin pinasti kersayang Pandawa ora dene mobro ketibanan pusakaku rasakeun ditembak wayahna bakal aya kejadian Rajapati leres yakin bakal sapat ti kor sambel
nyumput. Loh. Alah, tobat. Naon? Ampun. Aya naon? Tolong. Tolong naon? Kunaon atuh kadeuleu. Naon? Sirah aing kasabet. Aya. Sirah aing eueuh. Aya. Aya kene euy. Aya. Ai sirah dewek aya. Aya. Heuh teu nyeri. Teu. Geun bae atuh aya teu nyeri mah. Raden Panu Duh, leres. nyaeta kombayana anu tapis dina mentangkeun panah Duh, iya hinggih. dilatih ti leuletik diasah ti bubudak dina mentangkeun panah atuh parantos jadi ahlina Leres. Panu Dewanata diansam ku panah anu sakitu ngabelesurna Iya hinggih. sakedet netra dina manah merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan Leres. Janji Gusti yang tingali bujeng hingga kana lengkah wujudna manusia kana utakna ati uninga Leres. kontek jeung kaayaan gaib nu gaib gaibul gaib rijalul gaib Leres. ngan ukur ngajentul ngahurun balon kutulang tapi dina manahna sumerah pasrah kana papasten anu tumiba Leres. di dieu nawiskeun pitulung teu jauh kanyaah pangeran teu anggang Kadenan. Wah. Eta. Aya eta bulan nun Gusti kaula pitulung teh ti mana we? upami dipersanten keneh panjang umur mangga salametkeun ku pitulungna dorna teras-terasan mentangkeun panah Bawallah. malah tina hiji panah ribuan panah ratusan panah Doh. Wah, aya kitu bulan teh. Ampir-ampiran. Tapi kaeureun kitu panah mah. Aduh Sanes jalmi samanea ka bulan. luar biasa si Pandu Nya ti Banten guguruna meureun. panah Leres. nu nemak kagungan anjeunna nu ditemakeun kagungan anjeunna nurik ditemak kagungan anjeunna Leres. Eta we. anjeunna keneh jig ai kaula can aya idin mulang ka alam asal mah Sumuhun. baralik deui anjeun Kabagean hiji ya, cokot kan. ti beurang maju ka lohor papatong koneng Naon atuh? juga lain papatong Burukan papatong. pandang kumaha ampun Doh. bayar heula hutang goblok Bayar heula jalan coklat gitu. beuki dieu beuki yakin agan salira rupina satria piningit budak angon teh anu bakal mingpin nagri ngolah negara ngeyeuk dayeuh ngecek ngebur melak tanur beuki aletet naon aletet cuma tetela ngan dibalikeun macana beuki aletet mudah-mudahan agan yakin ieu nu diarep-arep ku sadayana warga negara anu dina danget ayeuna sasatna nunggu-nunggu anu tangtu nunggu-nunggu budak angon nunggu-nunggu satria piningit Sumuhun. mudah-mudahan sing sapa munut kinuluran sapanajati nekanan jang